Assalamualaikum dulu. Jadi tadi na video ayeuna mah urang nyieun gambar jang pajangan teuing gambar naon urang ge ngaranna teh ieu teh ngan pedah ieu mah bakal dijamin gagah we heueuh. Nya cek si Jack teh ciel cenah urang nyieun langean pajangan tambah kesel we urang jieun yang ngonten-ngonteneun mas sugan rame kitu cek si Jack teh. Ayeuna urang kontenkeun jeung jieunkeun ieu gambarna heueuh. Urang ge teuing gambar naon ieu teh cek si Jack oge teu apal sareng kita apa gambar naon ieu teh teuing geus senang ke komen-komen ka penonton maneh cenah kitu cek si Jack teh komen-komen ieu bere ngaran gambar naon cenah kitu. Mata sok ieu cek dulur gambar naon ieu bere ngaran komen-komen heueuh tonton omat ieu videona nepi ka akhir tong poho dipencet jempolna tong poho dipolo-polo kurang mah ramekeun ieu gambarna heueuh sing jadi inspirasi we ka dulur-dulur sing ngamanfaatkeun oge ka dulur ieu gambarna heueuh asli dijamin gagah we ieu mah pokona mah gambarna teh heueuh ngan ieu teh euy video teh rada lila di kisaran 3 menit leuwihan ieu teh teu naon heueuh rada lila oge da maraneh mah kanu satia nonton kana video urang mah rek videona lila rek videona sakedeung pasti ditonton ieu videona heueuh hampura we ti ayeuna keneh heueuh ieu videona rada lila di 3 menitan hungkul heueuh tapi teu lila teuing si 3 menit mah nya meureun sakedeung teh cek urang kitu teuing cek dulur mah lila atau sakedeung ieu 3 menitan tapi asa sakedeung euy asli geus we ketang tong ngomong-ngomong ieu na teh waktunakeun bae waktuna mah da meureun cek urang oge anu satia nonton kana video urang pasti moal di-skip ieu videona mah sharekeun ieu videona ramekeun ieu videona epi-epikeun ieu videona ieu gambarna heueuh pokona mah sing ngamanfaatkeun we pokona mah ka dulur sok bisi rek ditarurutan mah turutan ieu gambar pajanganna tah ayeuna mah urang lanjut teh kana mulasna urang bere warna beureumna heula cek urang teh Jack nah teu make hideung cenah urang make beureum we ayeuna mah meh lucu gambarna kitu ngomongna teh cek si Jack teh ayeuna urang bere we full beureum heula kan kieu hungkulnya minusna anu dipola teh tingali urang ge meunikeun kalila ieu teh beuh hiji layangan teh lamun teu digancangkeun mah hampir kana 50 menitan ieu teh mulas asli ieu mah 50 menitan ieu teh mulas ieu teh lamun teu digancangkeun mah matak ieu ku urang di 3 menitkeun asa sakeunnya we kitu teu diepe-epekeun jeung teu ditonton ieu ke akhir videona mah asa kumaha we kitunya dulu pokona mah urang mah the best day internasional we pokona mah heueuh madodet teh heueuh ka dulur kanu satia wae kana nonton video urang mah komo kanu ngasupport wae video urang nuhun sakali deui urang mah teu bisa nanaon lamun eueuh dulur-dulur ieu anu nonton atau anu ngalek video urang heueuh nuhun pisan sakali deui the best day internasional lah nuhun geus ngasupport wae kana video urang matak support we terus video urangnya tah ayeuna urang lanjut deui kana mulasna nya urang lanjutkeun urang bere warna hideung teh anu nyieun gagahna teh tah eta aya huntu nya di dinya teh di nu deukeut warna hideung eta teh huntuna serem euy gambar teh asli serem pisan ieu mah euy gagah pisan pokona mah ieu gambar madodet the internasional teh bener ieu mah heueuh tah ayeuna urang lanjut bere panona ieu teh panona ieu nu warna hideung ieu teh tingalikeun cik ieu gambar naon cek dulur ya da soalna emang ngarang pisan si Jack oge ieu teh nyieun ieu teh ieu mah full we kitu teu apa ngaranna naon matak bere ngaran ku dulur tah ayeuna geus beresnya anu mata sabeulahna tinggal beres sabeulahna deui ieu matana rapihkeun we ulah nepikeun ka aya nu cacat saeutik oge tapi emang bener sih si Jack mah tara aya nu cacat lamun mulas nu karya teh si ieu mah sok alus wae tara cacat beuh beda jeung urangnya urang mah kitunya heuh urang ieu mah nu nyieun ngomong ieu urang mah sok naon teh sok aya kaluarga ri sakapeung mah heuh mun dina pola perpolaan teh tapi si Jack mah bener rapih pisan lah nu karya mah si Jack mah the best lah pokona mah ayeuna tinggal proses anu terakhirnya eta urang bere tanukna heuh tanukna ieu teh sirahna mun dina ieu mah nya otakna ieu teh otak eta we lah pokona mata ieu urang bere sentuhan terakhir ieu teh urang bere we warna hideung soalna lamun dibere hejo tos ka mah ngewa tadina mah dibere hejo tos ka cuman emang rada ngewa we kitu ka tingalina teh lamun dibere hejo tos ka mun dibere hideung mah tingali gagah kieu gambarnya alah madodet pisan ieu mah the best pokona mah dulurnya ku sabab gambar geus tere beres nuhun pisan kanu geus nonton video ieu nuhun pisan kanu geus ngasupport kana video ieu tungguan video urang selanjutnya tungguan inspirasi urang selanjutnya engke urang nyieun gambar pajangan deui heuh tapi ting nu mana engke kumaha nuhunnya kanu geus ngasupport wae terus kana video mah omat ieu epe-epekeun videona omat eta jempolan tong poho nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anjir tingalikeun euy gambar ieu manis ieu mah pokona mah manis serem teh bercampur aduk pokona mah heueuh nulun dulur sakali deui alah omat eta jempolan tong poho.